Cek, cek, cek. Tos di mana, cek? Iya Nur, tos diharap. Cek, kunaon eta banget ece biru-biru gitu. Nur, iya di soledad di kamar mandi Nur. Oh gitu, tapi ece teu kunaon gitu. Teu naon lah Nur, kaget hadir deui. Ayo Nur. Lah ibu-ibu, kita sore orang makan-makan yuk, di nasi liwet. Ini sore mah nyen rujak. Lamun nyen rujak sore-sore mah teu cocok atuh Cah Haji. Mending keneh nyen seblak we, pakai daging, pakai sayur sore-sore cocok kan? Kunaon sih Ceu? Kunaon mah? Heeh. Ya. Aduh, nilinu pisan Cah Haji mah. Baca deh ngalamun wae di tempat-tempat teh. Linu Cah Haji. Kira oge ditoel meni lebay. Kadaat Cah Haji nu yang ngagelalaunan, meni ngarasakan nyerian. Naon ari Cah Haji muka-muka baju urang. Nah gitu tanggung ece, kunaon Ceu? Pantes ece kanyerian ditoel ku Cah Haji. Iya mah teu kunaon nis. Urut dikerok ku salaki urang. Bohong ece mah eta mah lain urut dikerok. Nya Ceu, geus lah ece teh jujur kunaon. Tolong ece nah adi sakitu kunaon. Sok carita atuh ka urang-urang. Jang diperhatikeun ti Cah Haji, akhir-akhir ieu ece loba ngalamun wae. Nya Cah Haji, abi ditenggelan ku salaki abi. Gara-gara naon ece ditenggelan ku salaki ece? Akhir-akhir ieu salaki abi sikapna berubah Cah Haji. Asik main HP, cuek ka abi. Terus lamun indit gawe, balik gawe teh tara mawa duit Cah Haji. Terus mun indit gawe teh biasa nama sok biasa, kadang mandi, kadang henteu. Ayeuna mah nepikeun ka sarareungit Cah Haji. Teu cara biasana Cah Haji. Pas balik gawe, manehna mandi, HP-na disimpen di kasur Cah Haji. Beneran aya nu nga-WA ka salaki abi. Pas dibuka ku abi teh aya chat di awewe, si carna teh kieu. Aa udah mandi, udah makan belum? Jangan sampai nggak makan, nanti sakit. Jangan lupa nanti malam ketemuan lagi. Kasalaki abi geus di kamar mandi, ku abi ditanyakeun Nur, ari eta aya nu ngechat awewe ka Aa saha? Langsung manehna nyarekan ka abi Cah Haji. Abi ulah nanya kitu cenah ka manehna. Geus kitu abi langsung ditenggelan. Oh, berarti salaki ece selingkuh, Cek. Nya Cah Haji, pokona mah abi teu meunang nanyakeun ka salaki abi saha eta awewe. Terus abi teu meunang ambek ka salaki abi, lamun salaki abi selingkuh. Pokona mah loba pisan masalah lain Cah Haji. Masalah sepele oge jadi gede. Oh, berarti pas tadi urang kahijieun ece isuk-isuk, pas katempo aya luka lebam eta, tateh urut ditengel ku salaki ece. Nya Nur, urang bohong ka maneh. Karena urang era Nur. Emang ece ditengel kunaon bisa biru gitu? Tertentu Cah Haji, kadang ditakol ku gagang sapu, ditinggang ku piring, terkadang dipecut ku sabuk. Aduh, Cek, salahkeun sakit kitu mah. Abi dek bertahan Cah Haji demi anak-anak abi. Naon? Bertahan demi anak-anak? Ulah alasan demi anak-anak, Cek. Kebahagiaan ece jadi terhalang. Ieu nya Cek, bertahan demi anak. Tapi cantang tuh, engku ece dipertahankeun eta, nyieun anak ece bahagia. Urang pikir Cek pakai logika. Kebahagiaan anak eta tergantung indungna. Lamun di imah wae si anak eta mineng, nampo indungna ceurik-ceurik wae, terus ditenggelan bapakna, di mana caritana anak-anak eta bahagia? Barina oge mun lalaki gawena tukang selingkuh, nu amek saeutik langsung main tangan, eta teh panyakit. We ayeuna mental ece dijieun ruksak, fisik ece dijieun hancur. Terus isukna manehna ceurik-ceurik mentah hampura, didageran deui ku ece.
isukna deui manehna mengulangi deui ditenggelan deui oce gitu terus ce pagaweana mah berubah nepikeun ka kolot ge engke cagerna lamun geus paeh nek sakumaha eueuh sempurna oge moal mempengaruhi karena teu mimitina ge manehna teu bersyukur barina oge nya lamun aya lalaki anu geus teu setia pernaon dipertahankeun geus lepaskeun oce salaki oce jeung selingkuhanna saling mencintai ulah dihalangan ce emang oce daek engke manehna ka imah mawa panyakit nya enggeus piceun tinggalkeun keur naon dipertahankeun geus mah urang ge nyeri urang oge anu katularan panyakit matakna ce jadi awewe mah kudu pinter cari duit jadi suatu saat salaki oce bertingkah urang moal bingung bener tuh ibu-ibu